Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bentang Aceh bagian kasalapan. Ye yasana Bapak Moh Amri. Setacan dipedari dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan kanu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sapi tuduh dukun ti merasa teh dipetakeun samistina tapi teu aya tapakna. Ibu enden manan aya euy-euy kalah nambahan beuki cerewed unggal poe ngomel ka sadarea. Kacaroge ngadu-ngadu majar enden ijah jadi basangkal teu nurut teh diogo di hatean ku eyangna. Dituduhkeun sabot teu aya eyang nama enden ijah cenghar berag daek bebersih nyarita seuri nanaon daek udar idar lain cara keur aya eyangna ngumped bae di kamar. Tuluyna kaunggal semah carita eyang jeung putu dipake susuguh mun nganjang dipake ngirim papanggih jeung kawawuhan di mana bae mun aya waktu dipake ngabageakeun. Lamun teu pageuh dipuntangan ku putuna geus sababaraha kali rek mulih ka merasa tapi ku sababnya ka putu sanajan pohara teu betahna oge ngawayahnakeun anjeun bae teu ngeunah tuang teu ngeunah kulem teu dianggo aral tapi salirana beuki repot tungtungna brak teu damang. Barang teu damang na walas dina hiji poe ngaharewos ka putuna. Nyai cing eulis turut bae ka hayang kolot supaya urang ulah kieu lila-lila oge kanu itu meureun paler. Lah baing sareng daek dipaksa kawin ka lalaki kitu mah kajeun paeh upami teu emut ka baing mah kapungkur oge abdi parantos ngagantung maneh. Baing mah lain rek maksa ngan supaya nyai bisa senang ulah nepi ka kitu eta awak mani ruksak. Jeup teu sasauran deui ngan cisocana rembes putuna deui nya kitu. Dina hiji poe enden Halimah miwarang rencangna nyapuan kolong tayohna di koreh hayam anu di ruang ku enden ijah jeung eyangna tumbal ti dukun di merasa teh gular-goler di luar kasapukeun atuh kapanggih ku nu sasapu. Hari wos-wos bujang teh bebeja ka enden Halimah. Juragan Anom, ieu di kolong aya bubungkusan siga teunden jelema. Mana cik ka dieu ilih nya berebat lompat ditembongkeun ka Ibu Ramana. Atuh darja dicarita geus teu nanyakeun saha deui nu boga gawe kabeh nudingna ka Juragan Rahmat sapedah kakeureut ku sieup katindih ku kari-kari. Harita keneh lantaran ngaraos risi Ibu Rama enden ijah ngabujang ka Udo Sam dukun pamuntangan anjeuna. Ceki dukun nya panggawe Juragan Rahmat cocok jeung sangkaan anu kagungan tenden teu wani ngangken jeung sanajan di aku oge moal aya nu ngandal ngan bati karunya kanu teu boga dosa dituding dicarekan digogoreng tukangeun. Enden ijah beak pangharepanana tarekah dukun teu terak malah terakna bet sabalikna matakna bahan nyeri ati. Brak atuh teu damang eyangna beuki wales geus teu asup cai-cai acan sajero 7 poe. Dina kadalapan peutingna malam Jumaah wanci Janari nu teu damang nepi kana dawuhna mulih ka kalanggengan.
anu kapati-pati nangis na ditilar pupus ngan den ijah nepi kalesresan teu emut jadi anu pada ngagugulung teh lain nu pupus anu kanyanyerian katilar pupus nepi ka isuk teu aya nu sare. Barang geus brai berang murubul nu ngalayad anu babantu haridang sacabakna henteu ngadaguan dipetakeun. Waktu layon dikebakeun den ijah pipilueun lantaran aya wasiat eyangna dina disiraman hayang dikuramasan ku anjeunna. Bada salat Jumaah layon geus tarapti dina pasaran tuluy disalatkeun jung digotong di bumi raos nu nangis den ijah geus teu nangis cara nu sejen ngan cesocana bae rambisak barang pasaran ngagoloyor kaburuan anjeunna nguntang kana tihang saurna ngagareyem nambah ing ti payun walami ge abdi nuturkeun bet aneh ari geus gilig manahna rek nuturkeun eyangna ka kalanggangan anu tadina limpo pisan teh jadi jagjag sok pipilueun sasapo entep-entep jeung naon bae sadamel-damel di bumi bangsa nu enteng pada ngahulag teu aya nu digugu. Sepuhna rada copong manahna ningali putra rada jagjag teu uninga kasawat nu ngabenyoan kasawat katurelengan nekad rek ngelasan anjeun. Isukna pas sore luntang lantung di buruan los kapipir terus ka kebon ari di kebon kabeneran aya tangkar rada gede rea dahana dirambatan ku seueuh tarajena urut nu ngalaseueuh nanggeuh keneh tah manggih nu alus ieu meujeunna keur ngagantung maneh kari neangan tambangna bae keun engke ti peuting rek neangan saurna arek ngukur-ngukur sakumaha pitambangeunana cat naik kana taraje teu kanyahoan di tukangan aya nu nuturkeun pok ngageruan ijah rek ngala naon ieu embi seueuh meuni karoneng lebar teh aya nu ngala keun bae entong ku sorangan ngala seueuh mah loba ti taheun kapan teh can cager pisan bisi karugrag ti kebon bareng jeung kapi ibueun anak mulih ka bumi tuluy caralik di emper tukang tambah kesel pangangguran ngabantuan ngabungkusan katuangan keur nyuguh nu tahlil repeuting bada isa breng nu tahlil teu wudu loba nu karna Allah tengah bumi sakitu legana pinuh istri-istri di emper tukang jeung di dapur nguruskeun sisihan ka den ijah teu aya nu malire kalayar kuluyur oge didinya samadokna kabeh cara batur bae pipilueun barang damel ieu mah kadinya soteh milari tambang geus meunang mah ngulewat ka pipir terus ngincid ka kebon nurut taraje nanggeuh nu tadi ti beurang ditaekan teh kalacat naik semuhara rampang pisan guriwel nyangredkeun tambang kana dahan tungtungna nu sabelah deui kurawed kana tengah kena ngan sakedeung geus salse kari ngagurawil kaburu ras emut aing paeh teh rek sakieu bae dijawab ku sorangan keneh kudu ninggalan surat wasiat pangeling-eling kanu ditinggalkeun jeung ka urang Aceh bae kabeh rek nyuhunkeun di hampura deui ka engkang engke bae di akhirat abdi nepangan ku siwal tambang nu ngongkorong teh diporosotkeun lep diselapkeun kana areuy seueuh reket sorat taraje dianggo lungsur di kebon ngadig-dig ka bumi salumpad-salimped bus ka kamarna tret nulis surat anggeus jolpi ibueun anak nempo ijah gelis nah cindeluk sorangan bae ka dieu anggur urang milu maca sholawat hiap patlot digolerkeun kertas disesepkeun ngaliuk bari imut puguh ieu teh teu ngarerenah awak sareng rada rieut embi keun bae entong pipilueun nyai mah rek diuk arek ngedeng-ngedeng asal di ditu bae hayu lalaki keur ngaraji da tahlil mah geussan awewe maraca sholawat supaya baing menang rahmat kubur teu puguh nyorangan mah kitu hayu nyai urang kaitu kulihat jung den ijah tina korsina tuluy ngiring kanu ngajak ceuk dina manahna nya wae kudu hadiah ka baing mugi-mugi baing sing menang rahmat kubur di tempat istri geus rempeg nu rek maraca sholawat di sesepuhan ku hiji istri mimiti maca silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam nepi kana lalakon mi'raj dicokot ringkasna bae disampungku nyaritakeun kiamat nyaritakeun neraka bab sakarat dina nyaritakeun hal maut kacaturkeun jelema nu maehan maneh disebutkeun dina kitab nu kitu paeh kasaran nanggung dosa nu panggede-gedena
di akhiratna ditempatkeun di dasar neraka jahanam. Breng ayeuna hadiah ka arwah ku babacaan ditungtungan ku doa. Den ijah murengkeun manahna rek ngagantung anjeun teh lantaran percaya kana carita nu tadi yen kacida gorengna jelema maehan maneh. Tengah peting waktu bodal nu ngaraji anjeunna mah ngageuwat ka kebon nyandak tambang sieun aya nu nganyahoankeun. Tambangna dialungkeun ka kolong emper tukang. Tujuhna eyangna hajat gede tintas tujuhna kakara simpe henteu abreg-abregan teuing jelema. Manggih deui hajat gedena dina ka-44 na ari dina ka-10 na ka-20 na ka-30 na jeung ka-40 na hajatna lumayan bae henteu rongkah. Urang Aceh mah beda deui ngahajatan anu maot teh teu sarua jeung urang dieu. Dina saban-saban hajat den ijah sok nguat-nguat anjeun babantu majar teh hayang katarima ku baing. Sasalsena hajat ka-44 na rea nu ngahaturanan ka Ibu Rama Enden supaya nu teu damang ngalang layung kudu aki ngajang jawing ulah diantap. Ceuk sawareh kudu didukunkeun singnya. Ceuk nu sawareh deui kudu ditambakeun ka dokter ulah ngandalkeun papatah nu neang. Tapi ari nu teu damangna gebeg bae rek ditambaan teh ubara pangirim mah geus di mana-mana. Bangsa papak pupuk bular balur brok ana tampolong bangsa landong anu kudu dileueut cur deui kana tampolong. Jadi tampolong bae nu seubeuh ku ubara teh mah. Ari rek dibawa ka dukun atawa ka dokter manan purun kalah numpi breg nulakan anjeun. Ari peuting ngabanghingik nu disambat nganduaan baing jeung engkang sepuhna beki sesah tungtungna nurut kana pituwah batur nya eta neang dokter. Den ijah dipariksa ku dokter tapi sakitu talitina mariksa kasawatna teu kapendak dina salirana. Saur dokter kudu ka rumah sakit supaya mariksana bisa leuwih gemet sabab parabot paranti mariksa nu gering sadia sagala aya. Nu teu purun dibawa ka dokter teh ayeuna mah dipaksa di rumah sakit dipariksa deui nepi ka beak panasaran dokter. Tapi panyakit weleh teu kapanggih. Saur dokter katong ku jenal. Tuang putra parantos diparios salirana bersih teu aya panyawatan. Rupina ieu mah kasawat sanes deui. Parantos carogean putra teh. Teu acan tuan. Ari gaduh salaki mah nembe papacangan. Panginten eta nu jadi kasawat teh sanes landonganeun dokter nanging kedah kuramana turutkeun ka hoyongna paparinkeun anu dipikaresepna. Saur dokter kapahamna kurama den ijah beda ti maksud dokter. Saur dokter kasawat sanes deui jeung sanes landonganeun dokter. Dihartianana kasakit panggawe dengeun jadi dokter teu bisa ngubaran kudu muntang ka dukun. Ari kudu diturut ka hayangna kudu dipaparin nu dipikaresepna merukankeunana kudu diogo cara budak leutik. Dokter sasaurana kurang terang nu nampak kurang paham jadi nasehat teh salah ngalarapkeunana. Namun dijeplakeun mah ku dokter yen ubarna nu mati taya deui ngan den ijah kudu ditikahkeun kanu dipisukana meureun gancang ka hartina. Sumping ka bumi tongku jenal nyarios kageurehan geus teu sak deui yen putrana keuna ku wisaya. Dokter wakca teu bisa ngubaran jadi kudu minta tulung ka dukun. Gancangna nitahan ngala dukun bada magrib kurutak udo sam dukun nu diteang datang tuluy dibawa ka kamar den ijah. Ki dukun mapatkeun jampe bari nyabak taar nu teu damang tapi dikepeskeun ku nu dicabak teh sarta saurna. Najis teu hayang dicabak, teu hayang diubaran, hayang soteh tereh paeh. Dukun bijil ti kamar heug ngaharewos ka pribumi yen di dinya mah moal bisa laluasa badami bisi nepi kanu teu damang. Putusna rek badami di imah sejen tiluan tarurun ngajugjug ka bumina rai Ibu Enden. Pribumi pakepuk ngamparkeun alketip serta naros kedah sayagi naon nu perlu. Dukun teu rea pamentana ngan parupuyan jeung menyana pinggan bodas beunang ngeusian cai herang nu bersih. Paledug menyan dibeuleum tina sakuna dukun ngabijilkeun jeruk nipis tilu prak dibeuleum diriungkeun deket parupuyan. Pinggan dicekel luhureun parupuyan jampe mah ti barang sut menyan oge. Narostos teu kendat sok pinggan diecageun. Pok udo sam nyarita
Bo parantos leleb ieu kasawat putra teh anu nerapkeun anak sanes bantrak-bantrakkeun masangna parantos 2 kali ieu 2 kali kumaha sur ibu enden semohon ngawitan putra teh diterapan pelet gening kapungkur bebungkusanana kapendak ti kolong ayeuna digendam ieu langkung banget mananu parantos numawi salira putra resak dugi ka keung emutanana parantos tekan tenan kumaha ayeuna supaya cager deui alah teu kinten abotna ieu teh juragan upami kapungkur mah barang ngawitan katerap aya wae sakinten cing atuh sugan beunang keneh ditambaan sanggem abdi oge sanes moal kengeng diikhtiaran nanging abot ari kitu mah atuh udo ulah kapalang karunya tulungan anak kuring na aya jelema kabina-bina teuing ngaya-ngaya anak deungeun mangga abdi mah kumambang kana kersa juragan nanging nyaeta tadi oge parantos dipisanggem anu masangna teh sanes lawaneun lumayan upami henteu diserengan ku pitulung nu gaib bangsa lelembut teu katoong tiasa hasil ikhtiar urang dina 7 wengi panginten ku abdi bade diikhtiaran siangna moal tiasa udar ider kedah nyepi anggoon syaratna beas hayam lawon menyan sareng jeruk nipis 7 ranggoy kedah kengeng ngala abdi margi metikna henteu janji henteu kengeng sagawayah tah anggoon syaratna kedah sayagi jabi ti eta maklum abdi teh jelema teu gaduh pausahaan teu aya deui jabi ti kieu ayeuna sasatna dipakung ku juragan 7 dinten 7 wengi kan tenan moal tiasa balang siar dimanapun anak sareng biangna nedakna eta mah sadaya-daya nyanggakeun kana sipih welas juragan istri pameget upami dipentaan tulung kuno sanes mah sapertos diala kapidi atanapi ka padang tiji salebat 7 dinten 7 wengi make aya 150 rupina panerimaanana teh ari ka juragan mah teu ngalalangkungan timbang tarajo aya di juragan kawuwuhan sanes kenal anyar-anyar urang buru ringkasna bae udo sabaraha pimahianana keur nyadiakeun syarat-syaratna teh mahi 15 gulden cekap menawi sakitu oge ayeuna tanda panerima kuring 50 engke lamun cager pisan kuring boga panadaran rek mere 100 ka udo bo pirang-pirang nuhun juragan nanging ari abdi mah mung darma ngajalankeun ikhtiar menggah cagerna mah kersana Gusti Allah nu welas asih ka abdina his puguh bae udo ku kitu teh mah iraha rek mimiti prakna salamina ngawitanana kedah dinten Rebo atau peting isukan oge bisa ngamimitiannya upami parantos cekap syaratna mah kantenan tah atuh keur ngayakeun syaratna 15 isukan udo ka itu cokot deui salawe engke geus 3 poe cokot salawe deui kumaha abdi mah kapan teu kengeng bijil ti rorompok alah gampang ieu nyitijah bae pamajikan udo sinaka kuring sumuhun mangga geus putus badami ibu Ramanden ijah mulih ka bumina kidukun indit rek terus balang siar neangan keur syarat teh parang bae kidukun nambaan jol aya surat tiloh semawe ti barudak awewe nu bareto teh dina suratna nyaritakeun rek indit ka Padang Panjang numpang kana kapal ti Kota Raja sakalian bari nguruskeun keperluan di Kota Raja ngadaguan kapal nure ka Padang pamentana upama ditampa rek nganjrek di enden ijah surat gancang diwalonan dina waktuna semah daratang pribumi ka Cidabungahna tepung deui jeung sobat anyar jeung milu atoh aya budak awewe rek tarawakal ku sepuhna di idinan baranggok meuni silih rontok bawaning sono semah tiluanana pada nanya kunaon aceuk teh eta salira meuni langsit dijawabna entah segering ayeuna eukeur mamayu dumadakan kapal lat 2 poe jadi nu nganjrek teh liwatina ajaman tapi keur dianjrekan jadi kabungahan dan ijah kabang berangkeun sepuhna bingah panyangkana pitulung udo sam terak
Kabeneran waktu harita di kota raja aya kamedi gede, kamedi kuda kasohor, pas sore pi isukaneun balayar barudak awewe teh nyarita ka Den Ijah. Enjing acek urang paturai engke wengi hayang ningal kamedi sareng acek kerasa mangga acek mah tapi urang unjukan heula ka ama bisi teu kaidinan nyebut manggana teh ngan ngayunkeun semah bae da teu aya roy. Petingna pukul 8 geus ngaberes nu opatan teh kalima Den Halimah dina kursi kelas 1 di jero kamedi. Pangiringna rencang lalaki lalajona di kelas murah jeung ceuleuh dina papan deket lawang diukna di sisi pisan. Maksudna ngarah babari turun supaya ulah leungiteun dunungan. Teu lila lar pemegat limaan ngiringkeun istri saurang meni ngagebeg Den Ijah anu keur setengah malabong. Ujug-ujug bok aya nu mariksa. Jeung saha sur istri teh. Kakara ngareng haprek ngajawab nu mariksa tuluy manten gok jeung pamegatna ngajak gumujang. Ari ret jeung nu sapanderieun anak papapag panon lenyap der wae ratug teu puguh memanahan teu puguh titinggalian ceuk dina manahna. Lamun aing tacan pegat komo mun geus kawin mah meureun babarengan jeung aranjeunna moal cara ayeuna. Istri Juragan Sulaiman ngan ukur mariksa jeung saha pamegatna ngan ukur ngajak gumujang ari nu dipake kaberat kawas nu teu wawuh-wawuh acan teu nanya teu ngajak seuri tuluyna teu puguh deui kalindih ku nalangsa nu taya papadana rusras emut kanu lain-lain meus-meus pok ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun geura dicabut nyawa ngalange ningali kaluhur nahan Cisoca ulah bijil. Juragan Rahmat anu tenginten baris patepang didinya jeung buah kalbu ngerik manah ngemutkeun kana takdir kagagas ningali nu geulis geus salin rupi raraina mencos sareukeut salirana kuru aking ngajang jawing jadi sajeroning calik manahna mah nangis melas-melis tanggah api-api nyesep padahal ngembang Cisoca. Sora jelema ngaguruh gandeng sora musik tarata teretet berat bretprot jeung ngadur-duran kuno kalem dina katresnaan mah teu kadangu. Pukul 8 campleng keleneng loceng 3 kali tangara kamedi rek mimitian main rup lawang hareup ditutupkeun gardengna ger sora keprok. Den Ijah damel nangan lelenyapan derenjagan saban-saban rame keprok kudu bae ngageter rewas nu lalajo raraosanana malalong ka anjeunna nu tinggal rendang ting karuwas majarkeun ngumpat anjeunna panyangkana jelema-jelema nu araya di dinya nyarahun kana lalakon anjeunna jeung urut papacanganana anu teu nyahoeun dibejaan ku baturna dadangwanana rame nu moyok nu ngagorengkeun picarogeunana biligidig semu gila ginggiapeun sieun ku picarogeun. Jadi ayana di panglalajuan beuki teu betah kana pamainan kamedi mah teu uninga-uninga ganti sababaraha kali. Tina geus teu kuat nahan tuluy sasauran ka saderekna. Acek, urang mulih bae ieu abdi lalieur teu puguh rarasaan. Har Ari Ijah keresep-resep teh. Kumaha itu semah saur rakana. Mangga resep keneh mah rek wangsul jeung itu bae si Samir. Geus sasauran kitu jung tina korsina ngadeg pokan nu tiluan semahna teh Neng acek marada teu raraos lalieur rek wangsul ti heula. Sing jongjon bae di dieu sareng acek Halimah. Alim mangga bade mulih mah urang sareng ceuk nu saurang. Bering limaan ngaleut nepi ka lawang si Samir geus megat. Keleneng loceng kamedi ngabejaan kanu lalajo eureun heula. Barang keleneng loceng Juragan Rahmat pangheulana ngadeg ningali kalebah titik-titik korsina geus parongpong. Waktu prung deui kamedi main kursi nu limaan terus kosongna da nu nyalikanana geus marulih. Sasumpingna ka bumi Den Ijah geus salin panganggo tuluy ebog di kampuh saurna ka barudak awewe. Mangga Neng kaitu marulih deui tah sareng acek Halimah lebar Neng lami keneh. Teu sabios mangga acek geura kulem sing raos ambe kaluar karinget abi oge bade mondok. Ari di kamar kari nyarira nu teu damang orejat gugah kampuh dikepeskeun geek calik dina kursi lampu digedean sadia kertas celom kalam kana mangsi daweung bari nanggeui angkeut.
pleng kamana mah emutanana geus menang sajongjongan aya saurna nu ngalenjer kersaeun kitu nyandak minggat masing api-api teu wabuh oge tadi kaciri emuteun keneh masing teu mitresna oge sugan karunyangeun atuh cik hayang jahorek di suratan hayang papanggih paduduaan tinimbang kieu mah lah hayang teh kersaeun suka ati dibawa minggat tinimang daek dikawinkeun ka jelema Yuni tret nyerat tapi mes-mes reg diselang ngahuleng lila-lilanya anggeus surat teh subkana amplopna nu beunang ngadresan tuluy dirapat surat disesepkeun kana handapeun ti meja lampu diletikan cat deui anjeunna ka pajuaran dug ebog di kampuh ngarimbunan anjeun hadena geus beres saurna barang reket-reket aya nu nyampeurkeun teh tas ti cai barudak awewe teh memeh ka kamarna nempoh heula nu teu damang heug ting harewos geuning dikarimbun geus kulem meureun nyakeun sina kaluar karingetna hampang geura hayu ulah dibari binan hayang teh isukan mah damangnya nya ka hayang mah hayu urang sarare urang oge isukna poek-poek keneh barudak teh geus nyararing maklum nu rek nyaba jauh sok hariwang barang bray beurang nu rek nganterkeun nepi ka padang panjang geus jogo di dinya ari kapalna rek indit pukul 8 panceg sanggeus tarapti jung timur dua ti arindit dina mobil dua pairing-iring jalana ngaliwat ka pasar baru muruka uleuh Den Ijah jeung sadarekna ngajajabkeun lebah warung babah Teksan mobil nu ditunggangan ku Den Ijah eudeun sakedeung Den Ijah lungsur rek aya nu digaleuh saurna teu lila cat deui unggah gurudug deui lajo tuluy ngadios nyusul nu ti heula ari di lengkong uluh ieu kapal teh balabuhna jauh di tengah nu rek narumpang tina santolo tarurun kana sampan arek turun tina santolo barudak teh sasalaman heula jeung nu ngajajabkeun barang sampan nyoloyong barudak ting garero mangga aceuk sadayana cenah pileuleyan didoakeun sing salamet walau nu di darat aceuk sadaya nya kitu deui tembal nu dina sampan satungtung sampan memeh nepi ka kapal mah ting arulang silih gupayan ku sapu tangan tina sampan geus arunggah kana kapal hiung sadahatong geuleuyer kapalna indit anu kantun bati ngungun leungiteun nu ngabang brangkeun mesum alum angkat tungkul ti santolo nyampeurkeun mobil terus mulih deui ka dayeuh sumping ka bumi teu ngurus panganggo dug ebog jempe ngalempreh soca peureum ngan emutanana ngaletek taya reureuhna kacaritakeun pukul 2:30 poe eta keneh juragan Rahmat mulih ti kantor salila lesu teunangan memanahan asa bangreng jeung seseblakan kawas reuas nu kacipta salira nu ngajang jawing nu katingali dina kamedi dina meja aya surat ngagoler keur ka anjeunna dialak ilik aksarana kawas tapak nu lilinieun tapi rasa teu beunang dipaling geus moal ti saha deui bari muka surat cesocana nyurucud watir ningali tulisan nepi ka kitu berai dibuka beh tandana tete lapisan deudeuh teuing nu buah ati engkang kutan teh nepi ka kieu babani ngaleket teuing manah salira tambah lungsena sup ka kamar teu bijil deui geus cucul-cucul panganggo dug ebog suratna dicandak deui diaos deui unina surat teu panjang engkang sadalah engkang parantos teu emut ka abdi mah moal weleh montel kapan ka engkang parantos sumpah kumargi eta kumawantun ieu nyanggakeun serat aduh engkang abdi parantos teu kiat nandangan katunggaraan samemeh abdi dimangsa panasaran hayang tepang heula sareng engkang paduduaan aya nu bade dipihatur hayang kadangu ku engkang ku anjeun tina lisan abdi mugi-mugi engkang merelukeun sumping engka wengi ku abdi diantos dipipir los BLW tabuh 10 saena sumping teh nyanak mobil mugi ulah teu sumping ku abdi diantos baktosna pun sania tamat maos surat sababaraha jalan tuluy sasauran nyalira waktosna kabujang see pamiarsa
Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.